Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, dina dengan ayeuna urang sadayana lebet kana pangajaran tilu anu temana tokoh nu manggihkeun. Satajan urang diajar, hayu urang ngadoa heula ku ngabaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng doa satajan diajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Naon anu dimaksud tokoh anu manggihkeun? Yang dimaksud dengan tokoh anu manggihkeun nyaeta jalma anu geus hasil manggihkeun hal-hal anyar. Jadi seseorang yang menemukan hal-hal baru atau penemu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Utamana anu patali jeung teknologi, utamanya yang berkaitan dengan teknologi. Biasana mangrupa barang atawa cara ngabudidayakeun barang-barang anu geus nyampak. Biasanya berupa barang atau cara membudidayakan barang-barang yang sudah ada gitu ya, seperti itu. Sanajan para tokoh anu manggihkeun biasana geus jadi tokoh ilmuwan, tapi dina manggihkeun hal-hal anu anyar atau dalam menemukan suatu hal yang baru, biasanya sok dumasar kana rupa-rupa pangaweruh atau berdasarkan kana macam-macam pengetahuan ti ilmuwan sejen dari ilmuwan lainnya. Para tokoh anu manggihkeun hal-hal anu anyar biasana dikawitan ku ngayakeun uji coba. Sageus junun ngayakeun uji coba, kalayan ngagunakeun pangaweruh dengan menggunakan pengetahuan anu geus nyampak yang sudah ada, sarta mekarkeun eta pangaweruh sangkan leuwih gampang diterapkeunana. Jadi mengembangkan pengetahuan itu sangkan agar lebih mudah diterapkan. Nah, kemudian hasilnya bisa manggihkeun barang anyar anu gede mangpaatna keur balerea. Kemudian bisa menemukan barang baru yang manfaatnya itu besar untuk semuanya, untuk orang lain, untuk orang banyak. Manggihkeun hal anu anyar anu gede mangpaatna, menemukan hal yang baru yang besar manfaatnya, bisa kahontal lamun urang soson-soson diajar. Bisa terlaksana kalau kita rajin belajar sarta suhud nyukcuruk ilmu bari teu kendat kana ibadah. Jadi kalau kita mau menemukan suatu hal yang baru, menjadi seorang ilmuwan, kita harus rajin belajar, jujur menuntut ilmu, sambil kita juga tidak lupa beribadah. Luyu kana paribasa sesuai dengan paribasa, yaitu ilmu tungtut, dunya siar, agama wajib dilakonan. Jadi ilmu itu harus dituntut, dipelajari, dunianya disiar, dicari, agamanya wajib kita lakonan, wajib kita laksanakan ataunya. Tah hidup sadayana ayeuna ibu tugaskeun hidup sadayana kanggo ngabuka kaca 40. Dina kaca 40 aya biografi salah saurang inohong. Biografi itu biodata salah seorang yang ditulis oleh orang lain atau biodata seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi biografi salah seorang inohong itu salah seorang tokoh Sunda. Nyaeta nu judulna Raden Mahyar Angga Kusuma Dinata. Jadi mangga ku hideup dibaca biografi Raden Mahyar Angga Kusuma Dinata dina kaca 40 dugi ka kaca 44.
Santos hidup maca biografi Raden Mahyar Anggakusumedinata teras hidup kerjakeun pananya dina kaca 44 ngeunaan biografi tadi. Hidup sadayana maca biografi tokoh tangtu loba pisan manfaatna. Banyak sekali manfaatnya. Kita semua bisa neuleuman. Kita semua bisa mendalami kehidupan anu kungsi yang sudah disorang, yang sudah dilaksanakan, yang sudah dialami oleh tokoh tersebut. Nyonto segala kahadean, meniru semua kebaikan yang pernah dilaksanakannya, serta nurutan langkah usaha anu kungsi dilaksanakan agar suatu saat nanti kita juga bisa seperti mereka gitu, menjadi seorang ilmuwan, atau minimal cita-cita kita bisa tercapai dengan meniru usaha-usaha dari para tokoh ilmuwan hebat tersebut. Nah, setelah kalian menjawab pananya, kemudian kalian pedarkeun biografi sesuai bacaan. Jadi jelaskan biografi tokoh tersebut sesuai bacaan. Nah, kalian bisa tuliskan hasil pedaran kalian pada tabel di halaman 45. Ya, di situ ada identitas lengkap. Nah, identitas lengkapnya kalian jelaskan namanya siapa, alamatnya siapa, tanggal lahirnya, dan lain sebagainya. Kemudian widanggarapan. Widanggarapan itu adalah pekerjaan yang digelutinya. Itu pekerjaannya apa? Tuliskan dalam kolom pedarannya. Kemudian karya pinunjul. Nah, karya-karyanya apa saja yang sudah dihasilkan oleh tokoh tersebut. Kemudian yang keempat ada pangajen kana karyana. Nah, pangajen kana karyana itu adalah penghargaan yang pernah diperoleh oleh tokoh tersebut apa ya, dari hasil karya-karyanya. Nah, misalkan suka ada penghargaan ya yang sudah diperoleh oleh tokoh tersebut karena sudah mengeluarkan karya tertentu gitu. Nah, jadi penghargaannya apa yang sudah diperoleh, atau pangajen karena karyanya itu berupa apa. Iya, jadi seperti itu ya untuk tugasnya. Jadi sapertos kitu kanggo tugasna, mudah-mudahan tiasa digawean kalian junun, kalian jujur. Alhamdulillah kanggo pangajaran dinten ayeuna ibu cekapkeun dugi pancen kaca 44 dugi ka kaca 45. Hatur nuhun, wilujeng ngagawian pancen. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.